ka mana salaki urang teh. Cenah manehna teh arek ieu panen caisim. Kan eueuh ning aya oge keur nu melak. Apa ieu apa lain sawana teh. Teu jelas ning sawah teh. Ka mana Bapak nasihati teh ya Allah. Juragan Taisir, jangan sampai salaki urang tomah. Ayo teh mah. Sawah mana di sawah urang? Sawah mana? Nu mana sawah urang? Anu 3 hektar teh ya. Wah, edan tidak. Bah mana itu sawah? Mah ieu mah kebon sacimurang. Heeh, urang mah nanyakan salaki urang cenah rek panen caisim. Tuh, kebon Mas Siti mah bah ditu meureun, kebon Pasomat pan. Tuh, bah ditu tuh tadi mah rantai ningali teh Mang Somat teh jeung Harim. Tadi teh. Heeh, bener jeung Harim, Mas Siti. Alah sia ulang ngaya-ngaya beraku jeung awewe sagala. Teu bener ya salaki. Mah teh ngaya-ngaya mah bener lagi. Tadi mah jeung Harim komo bari bergandengan tangan teh. Oh, hari ieu kebon maneh lain? Kebon urang mah itu kursa kotak-kotakna kebon urang teh. Sia bisa jadi eta ning bos caisim sakotak kieu. Salaki urang mau sia di dieu kakalak 3 hektar, encan di Cikuta eta 2 hektar, encan anu di pasir salaki urang mah 7 hektar. Baraha kekayaan urang ning salaki urang ari sia kieu we mal beunghar hirup maneh. Kos nu nyaho wae mah anu ngatur beunghan teh mah eta mah lain-lain jelema mah. Wah sia gitu geus lah aing rek ka sawah. Naon ngobrol jeung maneh eueuh artian. Sarua urang ge jeung naon cuma pagawean. Ayo. Palinya tah, teu kunaon teh banget menikmat di kakan camarot kitu. Lain eta bingung urang Mas Siti nanyakeun Mang Somad. Masih ngarek naon tadi dia Mas Siti. Tadi kan tadi eta neangan Mang Somad beri di mamer-mamer kekayaan cemajarkeun mah sawah urang mah leuwih gede cege da. Itu patut dianggap. Moral apasnya memang gitu mah. Nih kesalnya urang ge boga kebon saya cima tuh. Barang hektar bae itu. Ka dieu nanyakeun Mang Somad nih, Mang Somad aya ka dieu kira. Teuing cenah majarkeun mah yang parawan Mang Somad teh cenah. Ah, kesempatan nih mah Kesempatan kumaha ieu teh? panasan gitu mah. Dengan parawan gitu panasan heueuh. Iya deui wae. Euy atuh pugu we teh teh. Lain tadi heula tuh nya. Oke lah hasil bagi dua ya. Oh, siap. Yuk. Anjing teh supir teh kamana ngomong narek ke warung tapi wayah kieu can ieu wae datang. Buku ieu pagawean teh loba panen loba kene di ieu teh rek diangkut ka kota. Beres ay. Ka mana wae ieu geus beres geus siap tinggal berangkat. Aing papangi bete jeung si Nurdin. Bejana di dia aya Mas Siti. Mas Siti? Mas Siti apa Mas Siti? Oh, anu di kampung sabelahnya nu keluarga runyem. Lawak ini tah aya nama urang panasan urang kalantin mah heula. Ah, ieu kumaha urusana? Eta turuban heula eta mah duiteun mah nya. Coba itu ge pipi teh sarua. Ampun itu mah gampang di simpel. Itulah nya ari kitu mah urang tutupan heula eta kumaneh. Aing ka dieu ya nyangkan cenah aya di saung cenah mah. Oh, dia beuki hujan ieu. Mana teh euy muning teh? Mana otok? Kabeneran aing teh rek ka saung tadi nama sia teh. Geus sia naon aya di dieu? Oh, urang mah rek neang salaki aing Pak Somad. Nah, keur panen caisim. Geus neang ka ditu ka dieu ka mana nya. Teu timu we sawah ti mana, salakina ti mana. Ai kitu marane rek ka mana, Jang? Rek ka maneh aing haja ieu teh. Rek naon? Atuh arek cerita aing Mang Somad hayang apa Mang Somad di mana? Di mana? Ieu heula, arak mereka. Heuh, kek ku aing dibayar lah isikan ku aing dibayar. Kamaraga kacelap sih Ku aing nyokot di warung, kek ku aing dibayar bejakeun di Citama City gitu. Aing nyokot di warung atuh 2 bungkus rokok lah. Heeh. Rokok engko tadi tahu aing mah. Kek ku aing dibayar aing naon gitu cerita naon. Hayang nyaho maneh Mang Somad di mana? Di mana kira? Mang Somad mah keur jeung parawan lainna teh. Nu bener. Atuh, pan aing mah masa ngocok-ngocok aing teu percaya. Iraha aing atuh meureunna nu ngabohong. Pan aing bieu tos di warung ti ditu.
Main hati tadi teh kaditu ka belah Aing ditu kitu ngomong ka aing ka sawah cenah ngomong. lamun ka sawang pan eta bareng karyawan dek supirna meureun aneh apa meureun aya aya Mang Somad mah main mah jeung Eta lalaki jeung parawan teu heula geus kieu pokona kieu lah. ari ieu mah naon babangukan lagi geus kieu tuh Jika hileud Aing bajra. ngomong ka aing ka sawah. Aing ku aing di bejaan aing mah ka dia teh ka saung cerekeun kawin jeung Haji Doi eta aing Bodo beunghar amat. pugu-pugu. Geus kitu aing nya nyokot rokok 2 bungkus ke duitna heuh aing geus mere info eta tah alus Tapi lamun sia teh bener ku aing sia dicukur nepi ka gunung. heeh gawe aing mah sok apokeun pasti manehna teh Sabadu jeung engke. awewe buhay pokona mah Budak mana awewena teh? euy ngeta apa tadi da nempot tukangna Kok aing kudu teang ieu ya geus gawe lah aing. aing mah rek eta lah geus ngabejaan mah aing nyokot rokoknya di warung di Taman City awas mah teu dibayar deui Oh, aing dibayar teh. Kira aing teu mayar. Ya pasti nyaho aing angan beungharna kaliwat. Kemana salaki? Ke sawah kena panen-panen. Eueuh. Teangan sawah wayu. Ting sugan eta nu keur panen. Tapi cenah da teu loba nu gawe. Aya taman loba nu gawe teh. Can bares deh, keadaan dia. Jangan. Cari kerjaan ge buru atuh. Mantan orang baheula. Haji Doi, naon mana di dieu? Oh, ini aya ka dieu. Aing mah rek neangan salaki urang, cenah panen teh sing ngan geus kaditu ka dieu eueuh salaki. Oh, salaki mana mah di dieu rek naon ka dieu. Ari kitu sawah urang di mana? Sawah salaki urang. Jauh. Oh, Aduh. Ai cenah deket keur panen, ieu keur panen sara ieu Haji. ieu mah panen urang atuh, Haji. Ieu teh Haji Doi anu di kampung sawah teh lain. Nah, eta Ai sia inget teh jeung aing. masa lalu teh nya ieu. Masa lalu sia baheula ditolak ku aing nyen hayang ku kata laki kos sia geus beunghar medit. Man sia mah nu udah ka aing. Ari baheula mah di dinya ngudak-ngudak ya ambil bekas salaki kos maneh. Ieu hayang nyahonya salaki urang mah ngora kene ayeuna mah beunghar sawana aya 2 hektar, 3 hektar, 10 hektar. Beunghar boga imah, boga usaha, ngora kene daripada Asia geus kolot kieu ningan geus aki-aki maneh teh. Da sama matre hayangna ka nu ngona ka nu beunghar. Atuh heuh, eueuh awewe teh matre, awewe kabeh di dunia teh matre, lamun teh matre mah hirup nya maneh. Isi rek kadangan hartana, duitna lain jelemana. Atuh kabeh we ku aing. Aing ge Duitna sabenerna hartana jalmana emangna sia mah kanyahoan di lembur oge medit beunghar oge nyaho. Untung aing mah teu jadi pamajikan maneh mun lamun teh medit mah beunghar. Atuh medit oge kira-kira maneh. Tah ibu-ibu anu digawe di dia digajin teh ku Haji Doi Anu maneh. gaji lah. Baik naon teh digaji digawe Oh sia mah teh kanyahoan paling oge gajina 1000 sapoe. Paeh nu gawe 1000 mah. Kita ngomong nih kos karbit norocos tanya tuh langsung ke nungalanan aku dah. Aing mah teu percaya nyaho maneh tingor oge geus medit. Aing mah nya pernah bobogan di sia teh setengah bulan baheula aing mah boro-boro es ku sia jajankeun permen oge teu dijajankeun aing. Siana nu udah goai aing teh hayang ke sia. Aing oge teh hayang untung teu jadi salaki aing sia salaki aing mah ngora. Aing ge untung aing mah menangkeun dia musibah. Aing mah gandeng kan si maneh jatuh cinta deui ka aing. Ocik kana salaki sia. Hati-hati nya Haji Doi mah korek lumayan gawe teh. Ka mana sawah teh kita jauh ke Neng, maaf nanya hari sawana Pak Somad terang yang Pak Somad. Pak Somad ada di pasir. Nya, Oh, sawana tadi itu. nanti jauh kene. Ya Allah, geus kuriling we mak teh kamana neangan salaki jeung sawah teh. Tak apa da geus lila teh ke sawah dieu mama sok sawah tongo we pasir. Oh, gitu. Ini di balik itu. Oh, ai kitu si Neng teh rupana mirip jeung Haji Doi. Sugan anakna Haji Doi. Nuhun. Eta Masa? iya teh mantan kabogo bapak didinya. Baheula bapak didinya mah bogo pisan ka emak mangan emak ditolak. Da heueuh da bapak maneh mah geus kanyahoan ti ngora. Meureunna nepi ka ayeuna koret bapak maneh mah kanyahoan da. Mantana Abah.
Heeh. Mau mungkin abah selera kos kieu. Tenyahoan alus kene kasep kene ka Bogor salaki na emak daripada bapak maneh. Naon bapak maneh mah geus ceking kolot salaki emak mah ganteng Pak Somad mah kasep ngora. Emang nak kaos bapak maneh geus peot telaku bapak maneh mah matak ayeuna mah ngajak ngaduda we telaku bapak maneh. Abah mah kasep. Emak kos kieu. Selera abah mah sanes nu kieu. Abah mah kasep geulis. Bapak maneh kuat ngajaun jualkeun sawah ku Bogor ka emak teh. Maneh oge teh nyaho bageula emak mah bintangna di pasir teh. Eueuh nu ngalakan kecantikan Mak Siti. Mana aya modelan kos kieu aya nu ngalakeun. Nyaho maneh caritana indung maneh nu geus eueuh teh nya nanu ka Arab anu ka mana teuing taninggalkeun maneh eta teh indung maneh teh nyaho ngarebut ti urang. Rebut modelan kieu direbut. Teu nyahoeun Wah, bintangna abah mah ieu mah. maldekeun ka nu kieu mah. Naon sarua ning bapana jeung anakna menikah ka omong nih kali tuh. Da naon parawan cek tuh kos cungutna kitu. Kok gitu sih? Ih. Mal mungkin abah dekeun ka nu kitu. Masa lalu datang deui ka dewek. Ngangkut tolol eta ngalede ka dewek. Mana teh kunaon atuh Ji? Mah dewek geus eta tanya aing keur pusing ge. Pusing itu sok ngabarerang ka sabatur atuh. Masa lalu aing datang deui. Saha ieu teh masa lalu teh? Siti Siti teh saha Siti anak ente? lain. Masa lalu aing baheula keur ngora ngudah ka aing ku aing ditolak. Oh, Haji teh pernah ngoranya baru kanan boga mantan. Boga nanti keur aing keur panen norojo neangan salakina. Saha teh Mas Siti? Heeh. Pan tadi ge sarua mun kadeke kitu Ji. Nyata kitu ujung-ujung nyoroco pas karbit ka Oh, dewek teh. nyata itu jelas teh. Tadi lamun diperkosa di sawah eta ku batur. Aing ka Bae. jenting ini mah hayang nulungan pokona mah Ji eta mah ya. Moal daekeun merkosa. Bener mah. Bener Ji eta teh salah mah aya nu daekeun sih. Eta mah pas somadna we teh. Panonna ulah dibutakan ieu mah. Pan mainna kawinna ka Kolomerat meureun. Beunghar cenah ngora keneh salakina. Emang bener eta teh. Tadi cek beja nama sih heueuh cenah salakina mah beunghar emang oge. Geus eta mah ngaletakan hartana. Emang lain jelema na kitu mah. Eta kade bener. Lamotane ka mana atuh Braina? Balik aing beres panen tuh. Dia gagal panen. Ah, aing duit mah loba namanya beres panen. Bisa ka mana? Bae gini ah. Kade sia di Dangorai. Bae. Kita dang ke Mas Siti. Alhamdulillah itu panen ieu mah mudah-mudahan we sarua jeung itu mulus rahayu lumayan. Abah, Aya naon neng ka dieu? aku mbak kesel neng mah tadi. Mamanya jeung mama di situ. Ya, mak mana teh ngaku-ngaku makan abah tadi. Maksudna mama kumaha ieu teh ngaranna saha sing bener atuh. Sahanya tadi. Mas Siti, sah eta ngaku-ngaku makan abah. Dia baca tadi, manehna nyuruh sesuai pas ke pasar ih. Eta emang mantan abah, tapi manehna ngababari ka abah. Mana hayang abah ka jelema kitu? Tapi manehna Ngorotos ngakuna mantan abah, berarti abah daek kan kitu coba. sakeudang bobogan aja da abah ge bobogan sakeudang. Teu kuat ditinakeun ku abahna. Apalagi jeung umi neng baheula teh kitu. Sudah lah, dipikir-pikir mending jeung emak. Bener, saya nu hayang teh lain model kitu coba matri, goreng adat, nyorotos terus karbit ngomongna saha nu hayang sok. Kan neng ge mung kan boga indung tere kitu. Wah, waktu itu udah Heeh. Terus aya kemaik kana tuh ka dieu. itu lagi mana beli 200 ton. Pan itu ge keur panen keneh. Lentek nah, ayo. Atuh, Arek. kedeng dia abah kuku mahalanya akeh cai heula geus lohor. Amusna datang ka imah. Anu wae beli cacing ka imah. Di ditu di kebun. Mau pan dia abah geus di kebon meureun. Yang balik deui ya tuh. Heeh dah. Mau antar ke mana jelema na? Mah dia apa saha? Kemana ya Bapak nasi Natasha teh jam sakit hari. Di mana Bapak natehnya? Aduh geus kuring ya awewe sawa ulah ieu teh kabogohan sok. Aing maneh keur naon kitu di sawah aing janjian jeung salaki aing somat kitu maneh. Ih, urang mana ngan salaki urang? Salaki naon model kieu paling oke janda sia boboh aya bobogan jeung Pak Somat lain. Ami saha Pak Somat kira? Asal maneh nyaho nya mun maneh kawin jeung si Somat teh asalna orang miskin teu boga. Kawin jeung aing karak boga segala rupa hektaran sawah gitu.
ieu. Tak kekayaan aing ulah ngarep sia rek bobogan geus ini. Bapakna si aing tuh paling oge ngarep hartana sia kan. Naon aing. Aing mah saha nu ngarepkeun hartana si Somat saha? Aing mah nana salaki aing ka dieu. Oh, salaki aing salakin itu ke kebun aing, kebun salaki aing di ditu tah mula tah di ujung berung tah sampai ka ditu tah. Tah nu salaki aing kabeh. Di mana salaki sia? Ngimpi aing mah teh ngimpi. Ngaon ngimpi aing mah bener ya sawah geung bejakeun wae tah salaki sia tah. Paling oge salaki sia teh butut jaba kere, jaba kuli di dieu meureun. Saha mata saha karang datang-datang geus nuduh batur. Sia ngaku we atuh maneh bobogohan yang salaki aing nyaho aing oge. Model kaos maneh kieu paling oge naon awewe naon eta. Ulah sok ngomong kitu, geura aing ngomong teh geura dijaga, Mak. Ah pokona maneh tungguan kayak si Somat ka dieu paling ditanya bener teh sia teh kabogona. Tanya we ada urang menu masalaki urang di dieu teh. Salaki maneh saha, salaki maneh paling gemel di dieu teh. Tak kulit tak Geuraku salaki aing kuli dandanan aing kieu. wah sia nyaho aing da tukang kepeh teh ning kepeh anu di pasar tadi kota anu tukang ngidang-ngidangkeun minuman tah kepeh teh aing. Nyaho awewe kepeh mah nyaho aing. Anjing teh juga anu barawakan deuh nirem sing teh. Majikan aing jeung saha nya. Geuraku salaki aing kuli dandanan aing kieu. Wah sia nyaho aing da tukang kepeh teh ning kepeh anu Pemajikan aku, aduh udah kumahakeun eta. naon maneh hah ngomong naon deui geus kabuktian maneh mah awewe teh ceuk tukang ngagoda salaki batur nyaho aing. Salaki aing aya rek naon ngagoda salaki Ah, mah. salaki maneh mah paling butut teh salaki sia mah. Salaki sia mah naon? Pasti aing nyaho. Mataku maneh ieu. Oh jadi iya nih warna Siti teh. Eta Naon? Deka lebar kitu jadi kumaha eta teh. Naon? Sia deui. Ieu salaki maneh lain. Heeh, Kok naon pantes sia mah dibobodo ke salah pamajikan sia ieu. Ari sia kos kieu di sawah wae. Naon dengan aing sia diadukan sia ka salaki aing. Naon sia? Tungguan di dieu nya ku aing diadukeun sia jeung salaki aing. Jangan we. Sia naon aing acang ku aing salaki sia. Kok aing adukan sia salaki sia. Aing gak terima. Aing mah dikeroyok. Aing tah sia dengar sia. Sia naon sia? Eta beneran sia we. Aing dikeroyok ku eta tah. Naon teh si ading si sanga tah ngaku-ngaku sawah urang. Da sia na buku. Sia mah gegeunaan jeung awewe aing neangan ka ditu area. Mulai deh nuduh Ya kajang keluar jeung eta ngomongkeun we cia jeung awewe arif cenah di sawah dua-duaan. Aing Kamari cek pak kepala kumaha eta ha ulah tan ka ojok-ojok batur dan keukeuh we kitu deui eta eta kunaon make lewe kusaha aing teh deuna rujit papanggih jeung mantan aing tah si doi ngahina ka aing. malah bogo deui kitu ha bogo deui Teu aing teh aya ngaki-aki kelit medit eta mah haji doi mah aing. Pokona aku maneh amun maneh bener nyaa ka aing cabelaan urang. Si Dadeng tah aja gelut ku maneh keluarkan jurus maneh eta maung bodas teh. bodas eta mah tan lain eta mah Ngamong ayo teh angkeun lah ayo lah manehna teh terima aing disurung-surung. ayo teh angkeun Aing, kudu naon ulah sieun lagi ada eta ada deui. oh eta jelmana Genong genong sabudak orang wae si Dadeng tah jebota. oh iya nu ngalian pamajikan aing teh sia wani ka aing ha Mana kata wani? esotkeun siapa tuh sia aduh iya Lawan. Are dilawan kawan. Ieu maneh ditetapkan nih. Lawan. Wah, tetanggan pamajikan aing sia. Oh, naon sia ha? Kegelangan, ari siap bener teu bobogohan yang pamajikan si Dadeng. Bobogan. Allah nuduh we situ kamari. Lawan, lawan. Sia kan balung aing. Lawan. Ah, siap buku salah laki. Wah, sia Wanina awewe sia ngalewan pamajikan aing sia. Naon ayo wan mah kade sia magi sia. Naon eta naon sia? Ayo. Keuna secara baik-baik. Ayo naon sia ngomong naon sia? Somat, dengeurna aing. Eta cungkur ngan babarawakan we sia mah.
Puguh pamajikan sia si Siti. Kurudukan ka dieu, ngaganggu pamajikan aing panggeulisna lah. Ganggu sia bi cenah cek pamajikan aing teh cenah disungkrukeun sia di labu sia tah. Tah deung eta disungkrukeun tah bieu. Geus sia deui nya tankeun pamajikan aing ngalawehan pamajikan aing. Pamajikan sia teh heula. Ti heula emang tadi naon ka dieu teh? yang maneh sia teh cenah bobogohan deui teh awewe ieu da aya di sawah urang gitu kan sawah urang. Mendingan awe sawa waing anjing sia. Emang heupan di sawah urang sawareh meureunna naon sia harga ngaku ha? Kami kabeh atuh ngomongna atuh. Lo pamer belah ditu beureun sawah urang sia. Ulah-ulah ngagedekeun. Heuh ngagedekeun sawah urang sia digede-gedekeun sia nya. Jatah urang kuwe manehnya hayo sia. sia. Masalah sia mah matak miskin wae teh sia. Teu bengar-bengar teh gara-gara Gitu, sia men. tulang colong. Oh sia. Batas aing di dinya sawah tah. Batas naon? Batas naon ti ditu oge Batas aing ke sawah moyang sawah aing tah. Ah sia ngaku-ngaku emang ngaku ukur deui sia ukur deui pokona. Ukur deui sia da kitu mah heuh. Naon sia jatah urang dicokot-cokot kitu sia. Ayo lah cokot beko ka mana sia ka dieu hayang buru. Ya, geus nyolong sawah geus nyalikeun Aing aing. kecubur ka lebar kitu jadi kumaha. Ah sia cicing sia. Cokot-cokot kitu. Ayo lah cokot beko ka mana sia ka dieu hayang buru. Orang bah ninganan. Jigana si Siti eta tah keungacokeun. Ayo. Sia digede-gede sia nya. Dianggeskeun cenah. Wah bener eta urusan kolot. Hayo urang bereskeun. Duaan sia nyolong. Oh nyolong sawah sia nyolong sawah kieu di kualifikasi dipilanakan ieu mah ieu. Nyolong sawah. Kumaha aing mah kudu keung. Oh eta mantan teh sia. Aya naon ieu teh? Rek naon teh haji doi sia rek bogo deui ka aing mah. Ah bener bah nu ieu tah bah tadi nu nyarekan. Terus anak maneh da kitu kaos maneh we anak maneh. Cicing. Tong ngomongkeun masa lalu jeung dewek. Bereskeun masalah ieu. Aya naon nih masalah bereskeun. Eta ieu da pamawana teh mimitina kumaha cenah caritana ieu teh. Pan urang teh yang maneh. Heeh, terus yang maneh ketemu we jeung ieu. Pajarkeun ku urang teh ieu teh kabogoh maneh. Cemanehna teh ngaku ningan. pan heul lain beureun lain kaboga urang beureun. Nah, ya salakina tah nu butut naon kitu ka kemel kitu. Oh, bututnya, Ngedatang we salakina. Ngomong ka urang dialungkeun ka dinya. Tah ieu urang mah teh ngeunah teh aji dialungkeun pamajikan urang. Iya, Ji. Ngomong jiji. Ieu ngomong jiji. Ngomong naon? Heuh urang mah teh ngeunah teh tadi datang ieu teh si Nanang teh ka urang cenah disugrukeun tak ku manehna cenah dikakeun labu cenah langsung aku. Nah bener. Tang ka urang cenah. Bohong kata mu teh aja sebenarnya maji. Terus Cuma we coronya saraya kamu cincorocoos, mau bener mau beres-beres. Minta maaf. Sili minta maaf. Ambu urang mah mau minta maaf manehna nu nyuruh. Saya teh hayang teh euy suri najis. Gawe lah aing mah. Minta maaf demi urang enak dogi bakal maaf. Orolot. Aing minta maaf. Ingat saya ingat ya. Heeh. Ulah sekali-kali Minta maaf, sia. Ulah laki kituan lagi batin. Mana ge kudu minta maaf atuh ka membajikan urang tadi. Ada salah. Ah minta maaf heula, minta maaf sia. Minta maaf apa? Minta maaf sia. Ente ge minta maaf ka ditu. Oh, urang ge hampura sia. Hampura sia. Tapi ya sing bener. Aya Salaman di urang teh rek nanya, teh. Ieu teh sawah teh sebenarnya mana batas sawah urang? Heeh, ieu teh di tadi. Mah jadi manehna kabeh dipelakan di pikan itu teh. Papan jatah urang meureun jatah batas urang. Batas ka deui kita. Baik itu kan ieu meureun. Atuh kamari sanu ngukurna. Mun kamari sanu ngukurna sakam bisa. Nit, mau bener mah. Jang somat ini. Mau bener mau. Geus bubar ya mah. Urang kumaha meureun tas Anjing dicai teh. Jagar aya. Kecil lain kan kitu mah. Eta mah uruskeun engke jeung itu jeung Papa RT. Sabab di sawah mah mau beres-beres. Ulah kita tangkel lah, kan jumpa teh Baik lah. lah. Oke, awas. Ini bubar buah. Geura ali batakna ka sawah teh geura halus aleutik. Oh, ladim Siti tiba heula atau ngiar naon budak teh kitu we. Abah ulah kitunya ulah mikir sama Siti. Awas lamun misalnya Abah dikakeun balik deui ka nu kos kitu. Sing sudi teh indek mah kajelma kitu. Pokona Neng mah moal ridho lamun sampai Abah balik deui ka Mas Siti Moal eta. tenang we, nampun kitu mah geus teh hudang mah abah mah. Tenang moal abah mah moal neangan ganti nu umi ning moal. Ulah Geus aya mah balik tong loba omong yuk. Budit ya.